geus dibuakan ge kuy kapok da. Nya kudu dibawakeun salumbat nur kuing teh eta, salumbat yang buangna. Oh, nanti yang ngecedok bae di dia. Kemana deh? Pira kukul kacoblok. Ngising ngaranna teh mah kacoblok modal. Anehnya, kajelema doang teu boga salah. Ari akang salahnya ka nyai. Nan kajadian keur kamari geus poho. Oh akang suer kewer-kewer. Kamari akang geus ngomong mun teu lope ka nyai. Ceuk akang kawin jeung nyai ngeun hayang kapakayana doang. Keke. Beraku akang ngomong kitu ka nyai. Ulah sok pura-pura poho Kang, kuari ge ngahiang bae dina ceuli nyai. Lamun akang geus bener ngomong kitu ka nyai, nyin nyeri hate nyai, nyin ngahiang dina ceuli nyai, akang minta hampura ka nyai. Babari anaknya minta hampura. Kamari mah akang nyaan nek ku galedeg halodo. Teu nyadar eta kamari mah keur mabok. Akang mabok kunaon? Mabok ku itu tuh ku puak miatu laknat. Atuh akang kesising bahal dibokok atuh awak akang kapilengan. Oh, akang ngomong keur kamari eta dalam kondisi mabok. Heuh nyai, nyaan akang mah teu sadar. Oh, lamun kitu mah bisa dihampura saeutik. Tapi kuari mah ya mitoh bikang aing geus sadar. Namun mitoh ater aing nya tangan hayang pakaiana doang. Sugan bae teh sia teh geranggesan. Berarti akang keur kamari mah weureup puaknya. Oh nyai, nyaan akang kamari mah kot mani leungit kasadarana. Mudeng 7 kuliling ti dieu. Nyaan lieur kana hulu pugus eta mah puakna ge bau kalabatan karbit. Atuh biang kerokna mah si minantu laknat ari kitu mah. Kudu dipasung ta jelema. Gara nyai mending nyer gedebong cau urang pasung ta jelema. Engke heula ta pusang pasung. Nyai hang nyaho heula akang bener-bener kan kana nyai. Mun teu bener-bener mah akang jeung naon di dieu. Geus pasti nyer nu ngora deui. Nan selain nyai aya nu daekeun kana akang? Oh, sok gagabah kieu ge akang ya. Rebutan janda anak 10 tuh. Ih, eta mah atuh nini-nini anu kabekina bubur teh. Tah eta lah. Nini nu geus tabaraga huntu, eta bogoheun kan akang. Atuh munasabah bae eta mah diparebutkeun ge kanu jelema karitu. Nya, tapi kan ya. Najan akang ieu diri akang dulu banu bogoheun ge nya. Akang mah tetep lopena mah tetep kana nyai. Akang so sweet amat sih. Kumat. Bleh. Apa nih sampai kerjaan kaneng-kanengnya nya? Laun mitoh ater aing geus modar. Geus dijek merentah ku mitoh bikang. Ulu angan mah. Aing nong lah menatin getih ama racak imah. Berarti akang lope dedetnya ka nyai. Oi, atuh pokona mah lain dadet-dadet deui. Lope sakabon cikor pokona mah. Akang nyen berbunga-bunga bae lah. Nyai, nyin akang semakin hang nyekek bae lah. Semakinan kan? Semakin hang es cekek. Nan aya es cekek. Atuh aya nyai, es keupel, eta ngaranna sabeu es cekek. Akang bisa bae. Kapan teh mitoh bapak teh aing cek podar bae. Kalau aku pangdaeng jeung mitoh. Mulai lain mah. Hayu nyai urang rukyah tu minatul laknat. Kapan gak hirup keneh mitoh ater? Ari kitu, nan dikira dia geus koit gitu. Eta dia kolot kapoe mitoha di aranem tae. Sugan abi mah teh jelema geus dijejak ku emak. Beung dia eta nu dijejak ta. Jejak kunan nyai, beheungna. Kalau rasa yang punya podol-podolna. Ari mah malih kamari mah geus sadar. Ngomongkeun kana abi lamun geus hewa ka sia eta. Ari kunaon ieu? Heuh, keur kamari mah emah hewa. Kuari mah geus berubah menjadi cinta. Kadang ku dia minatul laknat kadang eta dirorek teh kadang kita ceuli. Ceuli dia lain kakal ngerong. Ih. Ari manaan sih geus dipalet make naon, make teh kotok lantung menang meulem heuh. Aneh aing mah kamari mah cenah sebelenek mah dengan seta. Hareunak cenah ari kuari lah kalah ih ting torek hareunak abi mah lajuna ngadeng. Kamari mah salaki berondong emak ngomong kieu-kitu ge teu sadar. Mabok ku dipuakan ku dia cenah ge. Alasan macam apa lah ini? Macam apa dia? Puak dia tak bagong. Aing mani kapilengan dia. Aing teu sadarna ge mani 2 peuting dia ngoloyong bae deuleuana aing paroek. Kadang etah laku dia. Berondong aing kalah dipuakan. Bukan mitoh haun sahijina mah. Jangan dipuakan di murun ku aing. Awas nyai, awas. Imah urusan lalaki, hering. Ya tak.